Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Qad aflahal mu'minun. Saestuna geus bagja jalma-jalma mukmin teh. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nyaeta jalma-jalma anu pada husu dina salatna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jeung jalma-jalma anu ngabalieur tina perkara anu taya gunana. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jeung jalma-jalma anu nyumponan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jeung jalma-jalma anu ngaraksa laranganna auratna Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. kajaba keur bojona jeung keur anu dipimili ku leungeunna budak beelian nyaeta mah hanteu dicela. Faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun. Tapi sing saha anu hayang leuwih ti kitu nya maranehna jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Jeung jalma-jalma anu ngajaga amanat katut janjina. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Jeung jalma-jalma anu ngaraksa salatna. Ulaika humul warithun. Maranehna teh jalma-jalma anu meunang waris. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Anu bakal miwaris Firdaus maranehna di dinya na langgang. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jeung saestuna kami geus ngayugakeun manusa tina aci ning taneuh. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tuluy kami ngajadikeunana jadi mani dina tempat anu diraksa rahim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Tuluy kami ngayugakeun eta mani jadi getih kimpal. Tuluy kami ngayugakeunana jadi daging sakepeul. Tuluy tina eta daging teh ku kami diyugakeun tulang taleng. Tuluy eta tulang taleng teh ku kami dibungkus ku daging. Tuluy ku kami dijadikeun makhluk nu nyawaan. Ku kituna maha berkah Allah panghadena nu ngayugakeun. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Didinya saestuna maraneh sabada kitu teh pasti jadi mayit. Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Tuluy saestuna maraneh dina poe kiamat teh bakal dihudangkeun. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Jeung saestuna kami geus ngayugakeun luhureun maraneh teh jalan langit 7 sarta salawasna kami henteu taledor ka makhluk.
makhluk. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Jeung kami geus nurunkeun cihujan di langit kalawan make aturan jeung ukuran tuluy dipernahkeun dina bumi sarta kami maha kawasa ngaleungitkeunana. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Duluy ku eta cihujan teh kami nuwuhkeun kebon korma jeung anggur pikeun maraneh. Di eta kebon teh loba bubuahan jeung nya di dinya maraneh dalahar. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Jeung kami ngayugakeun tangkal anu kaluar di Gunung Tursina anu tumuwuh kalawan ngandung minyak jeung dengan sangu pikeun anu dalahar. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Jeung sanyana dina sato ingon-ingon teh pikeun maraneh aya pangajaran. Kami maparin inumeun ka maraneh sabagian tina saniskara nu aya dina bedeungna ci susu jeung pikeun maraneh teh di dinya aya pirang-pirang kamangpaatan. Atuh sabagiana deui di dinya ku maraneh di dalahar. وعليها وعلى الفلك تحملون. Jeung dina tonggongna sasatoan tea pon kitu deui dina kapal maraneh bisa tarumpak. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Jeung sanyana kami geus ngutus Nuh ka kaomna, pok yeuh kaom kaula geura aribadah ka Allah. Taya deui pangeran pikeun arandika anging anjeunna. Atuh naha arandika bet hanteu daraek takwa. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Ya pok weh golongan bangsawan ti kaomna anu kupur teh nyarita. Ieu teh taya lian manusia biasa cara arandika. Manehna hayangan jadi pamimpin arandika. Padahal upama Allah ngeresakeun anjeunna tiasa nurunkeun malaikat. Urang mah can kungsi ngadenge nu karitu di kolot-kolot urang anu tiheula oge. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Sanyana manehna teh taya lian jalma owah. Kukituna manehna kudu ditunggu nepi ka waktu anu tinangtu. قال رب انصرني بما كذبون. Pok manehna nyarita, nun Gusti Pangeran abdi
mugi Gusti maparin pituduh ka abdi jalaran maranehna ngabohongkeun abdi. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Ya kami teh maparin wahyu ka manehna prak geranyeun kapal payunan kami jeung kalawan pituduh wahyu kami. Nya upama datang timbalan kami para bahawu cai geus ngaburial prak geura asupkeun kana kapal ti sabagian jinisna sajodo pon kitu deui kulawarga maneh kajaba sing saha di antara maraneh anu geus leuwih ti heula dipastikeun kudu cilaka. Kukituna manehan teu kudu unjukan ngadoa ka kami perkara jalma-jalma anu darolim lantaran maranehna teh sanyana bakal ditelem. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Ya upama maneh katut batur-batur maneh geus merenah dina kapal pok ucapkeun sadaya puji kagungan Allah anu parantos ngajaring abdi sadaya tina kajahatan jalma-jalma anu darolim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jeung pok geura ngadoa nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti merenahkeun abdi di tempat anu diberkahan sayatosna Gusti teh pangsae-saena anu merenahkeun. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Sanyana dina hal eta teh kakandung ayat-ayat karana sanyana kami maparin cocoba. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dului kami ngayugakeun kaum nu sejen kaum Ad sabada maranehna. Fa fihim rasulan minhum an i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Didinya kami ngirimkeun ka maranehna rasul di antara maranehna Hud nu nyarita geura aribadah arandika ka Allah taya deui pangeran keur arandika anging anjeunna. Naha atuh arandika bet hante darae takwa. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Jeung pok golongan bangsawan di antara kaum anu kupur turta anu ngabohongkeun kana bakal papanggihna akhirat padahal ku kami geus dipaparin kamewahan dina kahirupan dunya teh nyarita manehna teh taya lian ngan manusia biasa cara arandika
manehna ngadahar saniskara anu sok didalahar ku Arandika sarta manehna nginum saniskara anu sok diarinum ku Arandika. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. Jeung upama Arandika nurut kajama anu cara Arandika tan wande Arandika teh atuh jadi jalma anu rarugi. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. Naha lain manehna teh geus ngajangjian ka Arandika yen saestuna Arandika upama geus paraeh sarta jadi taneuh jeung tulang taleng teh Arandika bakal dikaluarkeun dihudangkeun. هيهات هيهات لما توعدون. Jauh pisan saniskara anu dijanjikeun ka Arandika teh. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Saestuna teu aya eta akhirat teh salian ti kahirupan urang di dunya. Urang paeh jeung urang hirup sarta moal pisan urang dihudangkeun deui. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. Saestuna manehna teh tayalian ngan ukur jalma anu nyieun-nyieun kabohongan kalayan asmana Allah jeung kaula sarereahan teu hayang iman ka manehna. قال رب انصرني بما كذبون. Pok manehna Hud nyarita, nun Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti maparin pitulung ka abdi kumargi maranehna parantos ngabohongkeun ka abdi. قال عما قليل ليصبحن نادمين. Pidawuh Allah dina mangsa anu sakedeung deui oge maranehna pasti bakal jadi jalma-jalma anu kaduhung. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Tuluy ditibankeun ka maranehna siksaan kalawan hak jeung kami ngajadikeun maranehna jadi runtah. Nya kabinasaan pikeun jalma-jalma anu darolim. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. Tuluy sabada maranehna kami ngayugakeun turunan-turunan nu sejen. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Moal aya hiji oge umat anu bisa miheulaan ajalna jeung moal aya hiji oge anu bisa manderikeun. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Duluy kami ngirimkeun rasul-rasul kami saurang-saurang. Saban-saban umat anu didatangan ku rasulna maranehna ngabarohongkeun rasulna. Duluy kami nyusulkeun siksaan ka sabagian ti maranehna sabada anu sabagiana deui jeung kami ngajadikeun maranehna jadi buah catur.
nya kabinasaan pikeun jalma-jalma anu hanteu ariman. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Duluy kami ngutus Musa katut dulurna Harun kalawan mawa mukjizat kami katut katerangan-katerangan anu tetela إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ka Fir'aun jeung gegedenna. Tuluy maranehna Fir'aun katut gegedena takabur teu daek ariman lantaran maranehna ngarasa jadi kaum anu kumawasa. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Pok manehna nyarita naha pantes urang ariman kadua jalma anu sarupa jeung urang sedengkeun kaumna kumaula ka urang. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Duluy maranehna ngabohongkeun utusan dua nana ku kituna maranehna jadi jalma-jalma anu dibinasakeun. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Padahal kami saestuna geus maparin kitab Taurat ka Musa supaya maranehna meunang pituduh. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Jeung kami ngajadikeun Isa anak Maryam sarta kami nyalindungkeun maranehna di mumunggang anu datar turta nu aya cinyusuna. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Yeuh rasul-rasul, pek gera dalahar tina anu harade jeung gera ngamakeun amal soleh lantaran saestuna kami uninga kana saniskara anu kumaraneh dilampahkeun. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Jeung saestuna ieu teh agama maraneh, agama anu tunggal jeung kami teh pangeran maraneh ku kituna geura tarakwa ka kami. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Tuluy maranehna ngaburantakeun urusan maranehna di antara sasamana. Jadi sababaraha golongan saban-saban golongan aragul ku agamana masing-masing. فذرهم في غمرتهم حتى حين. Ku kituna keun wae antepkeun maranehna teh dina kasasaran nepi ka hiji mangsa. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. Nah maranehna nyangka yen saniskara anu ku kami dikurniakeun ka maranehna di antara harta katut anak-anakna teh ngandung harti yen نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. kami buru-buru maparin kahadean ka maranehna lain kitu tapi maranehna hante saladar. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Saestuna jama-jama anu iatna lantaran sieun ku siksaan pangeranna. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. Jeung jama-jama anu ariman kana ayat-ayat
pangeranna والذين هم بربهم لا يشركون jeung jalma-jalma anu henteu nyarekatkeun naon-naon ka pangeranna والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون jeung jalma-jalma anu mikeun saniskara anu kumaranehna geus dibikeun kalawan hatena ngageter bantaran nyaho yen saestuna maranehna bakal marulang ka pangeranna أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون maranehna teh jalma-jalma anu paheula-heula kana kahadean jeung maranehna teh jalma-jalma anu pangheulana dina hal eta ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون jeung kami henteu ngabeungbeuratan jalma anging sakadar anu kadada kadugana jeung di kami aya kitab anu nyarita kalawan hak jeung maranehna moal dikaniaya بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون tapi hate maranehna kapirin aya dina kabodohan perkara ieu Quran anu kumaranehna eta pagawean teh dipigawe حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون nepika upama kami nimbalan siksaan ka jalma-jalma anu marewah di antara maranehna ujug-ujug maranehna tinjararit لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون maraneh ulah tinjararit ayeuna lantaran saestuna maraneh moal dipaparin pitulung ti kami قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون saestuna ayat-ayat kami geus dibacakeun ka maraneh tapi maraneh kalah kabaralik deui kana agama maraneh مستكبرين به سامرا تهجرون kalawan takabur nolak kana eta ayat-ayat bari jeung maraneh ngarupat eta Quran dipeuting ku pok-pokan nu kalotor أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين naha geuning maranehna henteu ngalenyepan pidawuh Quran atawa naha geus datang ka maranehna saniskara anu teu kungsi datang ka karuhuna nu ti heula أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون atawa maranehna henteu warawuh ka rasulna ku kituna maranehna marumpang ka rasulna أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون atawa naha pantes maranehna nyarita yen manehna Muhammad teh owah malah manehna Muhammad datang ka maranehna teh kalawan hak sedengkeun maranehna kalolobaanana mah hanteu sarukaeun kana hak teh ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون jeung lamun seug hak tunduk
kana hawa nafsu maranehna tan wande ruksak weh langit jeung bumi katut sapangeusina teh malah kami maparin kahormatan ku turuna Quran ka maranehna tapi maranehna ngabalieur dina eta kahormatan teh. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin. Atawa naha maneh disangkarek menta upah di maranehna nya upah di pangeran maneh leuwih hade jeung nya anjeunna nu panghadena nu maparin rezeki. Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Jeung saestuna maneh ngajak ka maranehna kana jalan anu lempeng. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Jeung saestuna jalma-jalma anu hanteu ariman kana akhirat teh jalma-jalma anu nyeleweng dina jalan anu lempeng. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Jeung saestuna upama kami miasih maranehna jeung kami ngaleungitkeun saniskara kasusah anu aya di maranehna tan wande maranehna lumampah sakalunta-lunta dina kasasaranna. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Jeung saestuna kami kungsi nibankeun siksaan ka maranehna tapi maranehna henteu tunduk bae ka pangeranna jeung maranehna hanteu ngadaroa ka anjeunna. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Nepi ka upama kami mukakeun lawang pikeun maranehna anu nyampak siksaan nu banget ujug-ujug maranehna pegat pangharpan di dinya. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Jeung nya anjeunna anu geus ngayugakeun pikeun maranehna pangdenge panenjo jeung hate tapi kacida saeutikna di antara maraneh nu muji syukur. Wa huwa alladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Jeung nya anjeunna nu geus ngarundaikeun maraneh di ieu bumi sarta nya ka anjeunna maraneh baris dikumpulkeun. Wa huwa alladzi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Jeung nya anjeunna anu geus ngahirupkeun jeung mateni sarta nya anjeunna nu kagungan aturan gonta-gantina peuting jeung beurang naha maraneh henteu ngagunakeun akal. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Tapi maranehna nyarita cara anu diucapkeun ku jalma-jalma anu ti heula. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Pokna teh naha bener upama kaula sararea geus marawat sarta kaula sararea geus jadi taneuh jeung tulang taleng kaula sararea teh nyaan rek dihudangkeun deui. Laqad wu'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Saestuna kaula sararea
katut karuhun kaula sarerea geus diwawadian nu kieu teh baheula. Ieu mah taya lianan ukur dongeng-dongeng jama-jama baheula. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Pok caritakeun kagungan saha ieu bumi katut sagala eusina upama arandika nyaraho. Sayaquluna lillah Qul afala tadhakkarun. Maranehna bakal ngajawab kagungan Allah. Pok caritakeun deui naha geuning arandika hanteu areling. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Pok caritakeun saha anu kagungan langit anu 7 jeung nu kagungan aras anu agung. Sayaquluna lillah Qul afala tattaqun. Maranehna bakal nyarita kagungan Allah. Pok caritakeun deui naha geuning arandika hanteu tarakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Pok caritakeun saha anu dina pananganna aya kakawasaan kana sagala perkara sarta anjeunna nang tayungan tapi hanteu bisa aya anu ditang tayungan tina siksaan anjeunna upama arandika nyaho. Sayaquluna lillah Qul fa anna tusharun. Maranehna baris ngajawab kagungan Allah. Pok caritakeun naha ti jalan mana atuh arandika katipu. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Malah saestuna kami geus maparin ka maranehna hak tapi saestuna maranehna teh jalma-jalma anu barohong. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Allah sama sakali hanteu pupura jeung sama sakali hanteu aya pangeran nulian nu nyarengan anjeunna. Atuh upama aya pangeran-pangeran anu nyarengan tan wande sakabeh pangeran marisah katut nu diyugakeunana jeung tan wande sabagian pangeran-pangeran teh ngelehkeun pangeran-pangeran nu sawarehna deui. Maha suci Allah tina saniskara anu kumaranehna disipatkeun. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Nu maha uninga kana sagala nu gaib jeung sagala nu nemrak ku kituna maha luhung anjeunna tina saniskara anu kumaranehna disarekatkeun. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Pok caritakeun nun Gusti Pangeran abdi upama Gusti leres-leres bade mintonkeun ka abdi siksaan anu diwawadikeun ka maranehna. Rabbi fala taj'alni fil qaumidh zalimin. Atuh nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti henteu ngajadikeun abdi ti antawis jalma-jalma anu darolim. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Jeung saestuna kami kawasa pikeun mintonkeun ka maranehna siksaan anu ku kami diwawadikeun ka maranehna. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah
نحن أعلم بما يصفون Gera pondah lampah goreng maranehna ku nu leuwih hade. Kami langkung uninga kana saniskara anu ku maranehna disifatkeun. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين Jeung pok caritakeun nun Gusti Pangeran abdi nyalindung ka Gusti tina harewos-harewos setan. وأعوذ بك رب أن يحضرون Sareng abdi nyalindung ka Gusti nun Pangeran abdi tina darongkapna maranehna setan-setan ka abdi. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Nepi ka upama datangna maot ka salah saurang ti maranehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti mulangkeun abdi ka dunya لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون supados abdi tiasa ngalampahkeun amal soleh dina perkawis anu ku abdi dibaekeun moal bisa saestuna eta mah ngan omongan nu diucapkeun wungkul padahal di satukangeunana geus aya alam barzah nepi kana poean maranehna dihudangkeun. فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Dului upama sangkakala geus ditiup nya dina mangsa eta mah henteu aya deui tatali warga di antara maranehna sarta maranehna henteu silih tanya. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Tapi sing saha anu berat bobot kahadeanana nya maranehna jalma-jalma anu bagja. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Jeung sing saha anu hampang bobotna nya maranehna jalma-jalma anu ngarugikeun dirina sorangan maranehna langgeng di neraka jahanam. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Beungeut maranehna diduruk seuneu neraka sarta maranehna di dinyana teh carat. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Naha lain ayat-ayat kami geus dibacakeun ka maraneh tapi maraneh salawasna ngabohongkeunana. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Pok maranehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya parantos kaungkulan ku kajahatan abdi sadaya kumargi eta abdi sadaya parantos jadi jalma-jalma anu salasar. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugi Gusti ngaluarkeun abdi sadaya ti dinya nya upama abdi sadaya wangsul deui kana kakupuran sayaktosna abdi sadaya jami-jami
anu darolim. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون Pidawuh kami cicing maraneh didinya kalawan hina sarta ulah mawa ngomong wae ka kami. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Lantaran saestuna aya sagolongan ti antara abdi-abdi kami nu ngadoa nun Gusti Pangeran abdi sadaya parantos ariman kumargi eta mugi Gusti maparin pangapunten sareng mugi Gusti maparin rahmat ka abdi sadaya sareng Gusti teh pangsae-saena nu maparin rahmat. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. Dului maraneh ngajadikeun maranehna pangejekan nepi ka maranehna poho eling ka kami jeung maranehna salawasna nyeungserikeun wae maranehna. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Saestuna kami maparin ganjaran ka maranehna dina poe ieu lantaran kasabaran maranehna. Saestuna nya maranehna jalma-jalma anu arunggul. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Pidawuh Allah, sabaraha taun maraneh cicing di bumi? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Maranehna ngajawab, abdi sadaya cicing di bumi teh sadinten atanapi satengah dinten mangga wae taroskeun kanu ngaretang. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Pidawuh Allah, maranehan teu cicing di bumi angin ngan sakedeung pisan upama hanteu maraneh nyaho mah. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Kukituna naha maraneh nyangka yen saestuna kami ngayugakeun maraneh teh ngan kaheureyan wungkul jeung yen maraneh moal baka dipulangkeun ka kami. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Nya maha luhung Allah, Raja anu hak taya deui pangeran anging anjeunna, pangeran nu kagungan aras nu mulya. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Jeung sing saha anu sasambat ka pangeran nu salian ti Allah, padahal hanteu aya katerangan naon-naon saeutik oge perkara eta, nya saestuna balitunganana aya di pangeran. Saestuna jalma-jalma kafir teh moal baragja. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Jeung pok caritakeun nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti maparin pangapunten sareng rahmat sareng Gusti teh pangsae-saena nu maparin rahmat.